Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakalan ayah opat disebutkan pakai cair mengawalur kurang kompak balikan sakali dari nama jawab salam sing loban wit dijauhkan dina bibit wit wiwit yang penyakit hutang sing kabayar anu pang tarikna amina eta nu pang gedena hutang anu masih kena jomblo mugia balik di dia sing menang jodoh anu pang tarikna amina eta nu pang jomblo. Tapi jangan khawatir, jomblo itu bukan tidak laku tetapi terlalu berharga untuk dimiliki. Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyummu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah hal yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihi allati ajaibuha la tuhsa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa. Faqala fi ayatil Qur'anil azim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa il yaksama zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala aydan inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala aydan وَعِنْ تَعَدَّنَا رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aydan inna ar-rajaba sahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa kama qala as-salatu imadudin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan ilal masjidil aqsa wa riha bihil qudsiyah. Wa qala Ibnu Malik fi kafiyatil khulasa wa ulqatun hasilatun bitabi'i kaulqatin binafsil ismil waqi'i. Wa qala Zimkuring kabarus kaluwi panjang kaluhung abruk-abrukan nyarios moal panjang-panjang sabab beuteung geus kukurubukan. Kama qala ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih puji anu sampurna kalayan syukur anu taya higana kasanggakeun kadatu maha kawasa anu parantos maparinan nugraha karunia anu kalitang pisan seurna utamina yuswa dugikeun kasah ayeuna bari diayakeun dina kaayaan sehat wal afiat sehingga urang tiasa istiqomah ibadah ka Gusti Allah mugia amal kasolehan urang sing aya dina panampian mantena amin amin ya Allah. Rahmat mi wassalam kawilujengan mugia salamina dicurah limpakeun ka panutan alam
Nabi pinilih, Rasul pinunjul, yakni Habibina wa Karimina wa Azimina wa Sayyidina wa Sanadina wa Qurrati Ayunina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, para sahabatna, para tabiin, itba tabiin, kali ka urang salaku umatna anu sampai ka pola dicinta jeung dicontoh ka mantena. Mugi urang sadayana kabiruyungan jaga diome jajak kalebetkeun kana golongan umat mantena, kebanjiran kusapaati utma di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Panemu catur pangjajab acara anu kalitan pisan percaya tur kaweksa anu kusit kuring dipika hormat malah mandar ku Gusti Allah dimuliakeun. Amin. Aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, eksekutif, silareng legislatif, wiwit Bapak RW, Bapak RT, Bapak Presiden, oge incuna nu pangbungsuna nyatana Bapak Hansip anu ngatur lembur malah daerah ngayuk heuyeuk ka urang kabehan. Mugia marantena dina enggone ngajalankeun tugasna aya dina rahmat pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasa ngajadikeun lembur urang adil di dalam kemakmuran, makmur dina lebet keadilan, jadi lembur anu baladatun warobun gopur. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa para alimil ulama, para juama, para ajengan, para kiai, para ustad, malah mandar mantena ditambih-tambih keberkahan dina ilmuna, ditambih-tambih keberkahan dina yuswana, ditambih-tambih keberkahan dina rizkina. Dekakantun ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda kali pemudi, tadi hiji-hiji, budak leutik, budak gede, bujangan atawa duda, parawan atawa randa aya second ya. Nini aki-aki, remaja, remako, remati katutro romeheunana. Mugia lingihna urang dina ieu patempatan dengan suasana yang amat indah, dipayungi ku langit, diamparan ku jagat, tawis kana kawasana Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna halodo, mudah-mudahan lancar dugikeun karengseuna. Pengorbanan para panitia anu dikokojuan ku Bapak DKM, di kasepuhan panginten ku Bapak RT pun lanjut, oge pun adik pun Bapak sadayana di dieu. Pengorbanan anu alit anu agung mugia sing dibales ku Gusti Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin. Kaping 27 bulan Rajab yuswa Kangjeng Nabi 50 hiji tahun 8 bulan 13 dina. 50 hiji tahun 8 bulan 13 bantuan atuh teteh. 50 hiji tahun 8 bulan 13 Kangjeng Nabi diangkir kalayan kawasana Allah Subhanahu wa taala, diisrokeun silareng di Mi'raj. Naon ari Isra? Dina asra yusri isroa, hartina teh ngaberjalankeunana Gusti Allah dina waktos wengi ka Kangjeng Nabi. Henteu sapeting camplang tapi mimba dilaili sawarehna waktu peuting. Mujarodna dina saro yasri siryanan, hartina teh lempang. Hartina teh lempangna dina waktu peuting. Eta ngaranna Ari Mi'raj dina aroja ya'riju isim alatna teh mi'rajun, bab kadua sarua jeung midrobun, hartina teh alat naik. Isra lempang, mi'rajna Isra lempang, mi'rajna Isra teh lempang, mi'raj teh na uya saya dibungkusan. Isra teh lempang, mi'raj teh na. Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di masjid ka masjid eta teh isra. Lempang Kangjeng Nabi di masjidil haram ka masjidil aqsa. Yuswa Kangjeng Nabi 50 hiji tahun 8 bulan 13 dina. Terjadi dina bulan Rajab malam Senin harita tanggal 27 bulan Rajab. Naon ari Rajab? Rajab teh dina Rajab diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. Halo, ngeunah uyeuh teh. Bae nya ada atuh harus nyaman.
segala rupa oge leres tuh. Untuk apa berjalan kalau tidak ada kenyamanan di atas? Anu jomblo nyisi heula. Laras gitu dikungkung tadi awur dicang-cang tadi parabangan seukur awet rajet. Terus mendingan kene urang maneangan ganti kena. Kudu nanti ya teh. Ya Allah ya raja banteng ngiringan ha. Astagfirullahaladzim. Lamun dinastasi biasa urang digawe hiji kaasayang saur Gusti Allah dina Al-Qur'an manja bil hasanati falahu asru amsalha. Lamun jalma migawe hiji kaalusan dibales 10 tikal kaalusan. Tapi dina bulan Rajab mah 70 tikal kaalusan. Siap? Saumpamana teh Pak Ustad masuk merek kerajaban urang boga duit 1 juta ku urang teh dikeun we jang anu ngajina contoh sarua jam 70 jut sarua jam 70 jut siap lamun nyakuan duit 55.500 bulan Rajab manggan yang 70 tikel anu rek didikeun mana lamun duitna ayeuna 111.000 nu didikeun di mana lamun duitna 55.500 anu rek didikeun di mana ka surga hayang duit teh hayang paneri banyak ka surga gope ayeuna mama ku salaki dibere duit 50.000 sapoe gede teh leutik teh tarik Bapak abdi teh hayang shopping ka ITC dibere 50.000 gede teh leutik teh mama jujur jangan ada dusta di antara kita semua memang aya bedan gede aing leutik teh dengikeun tersangka korban berbicara ya leutik dibawa 50.000 ka borma gede teh leutik teh ka pastong ayo ini pastong sogok shopping bari Cibogo 50.000 ka sogok gede teh leutik teh kamu 50.000 gede teh leutik teh sabaraha teh 50 dibawa ka mall mah leutik dibawa ka kotak amal 50.000 gede teh leutik teh iya abang kakak bener tidak konsisten juli petil mar'atu minat dol'i awewe mah tidak mau dina tulaki panghandap pangbingkem pangbengkok pangbikung jadi awe mah bingung 50.000 dibawa ka mall gede teuing leutik teuing dibawa ka kotak amal gede teuing leutik teuing datu kaleresan pun bojoge awewe mah bing mudratna teh beng mikung awewe mah bing beng mikung matak awewe mah kudu di pasti apa itu si balik dari apa malah teh kalau sudah jodoh didekatkan kalau bukan jodoh akan dijauh sekuat apapun kita menahan kalau bukan jodoh kita akan pergi sekuat apapun kita menolak kalau jodoh kita akan datang nu penting urang mangan aja nih ilmu siapa ilmu nu penting ngaji aja nih ilmu iya urang mah aman salebur sa RT mugi aparat kasih udah senang menjalin silaturahmi nama panjang umur loba duit
Ya. Lamun ngasrobat dulu babari minta dulu. Doa. Astagfirullah. Pada KM oge butuh dulu. Dukungan. Astagfirullahaladzim. Uyuhan Pak RT pun lanjut jangan dikira mustahil. Siap. Dina bulan Rajab mah hiji kaalusan dilipat gandakeun nepikeun ka 70 tik. Bulan Saban 700 tik. Ramadan mah 1000 tik. Lamun teh mah urang sedekah 1000 aa. Dina bulan biasa mangka 10 kahadean bakal katampi ku urang sadayana ka alabuana kataruk pucukna jeung ka kali beutina. Lamun dina bulan Rajab 70 tikel mata krokna rahmatullah jimna jaromul abdi ba'na barullah kanyaah Allah dosa manusia kasayang di Gusti maka cek Allah teh ya ibadi hai hamba kami inni ja'atu jinayataka wa jaromaka baina birri wa rahmati hei hamba kami saestuna kami ngajadikeun kana dosa jeung kasalahan anjeun dina bulan Rajab antara rahmat jeung kaalusan ti kami sahrullahil asal dosa urang dihampura kasaean dilipat gandakeun ku Nu Maha Kawasa. Alhamdulillah. Lobakeun kaalusan. Da ketan deui Allah Subhanahu wa taala tingkatkeun kasaean sing tolabul ilmi aja ngaji. Mere maweh kasasama ulah ngajerikeun kana hate anu jadi tetangga hormat tilawat ka janten ibu rama. Hormat ka saluhureun mikanya ka sahadapeun ngahargaan ka sasama sahrullahil a'zam bulan Allah anu torek bulan Rajab dilipat gandakeun kasayan ku Allah Subhanahu wa taala litathiril uyub pikeun ngabersihan ayeuna kasalahan jeung dosa-dosa anu dipilampah ku urang sadayana nyakana dina bulan Rajab murajab inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum di baheulana tatkala Allah nyiptakeun alam dunia mayungkeun langit ngamparkeun jagat Allah teh nyiptakeun bulan 12 cobana 4 di antarana diagungkeun ku Gusti Allah 3 ngaruntuy nyatana bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, jeung Muharram. Cek urang mah Hapit Rayagung Muharram. Naon sababna disebut Hapit? Hapit teh kadempet. Hapit teh Hapit teh Siap? Siap. Hapit teh kacep kagencet munahja. Ayo curiga. Kacepet naon? Kacepet Idul Fitri kahapit kudua lebaran Idul Fitri dina bulan Sawal lebaran hajat lagi rong kada aku menangkeun berondong coba dah. Tilu poe ting pangajian ngan teu meunang gojali hanya panah teh hari Bandung. Siang semendah aing menangkeun ini bae aing mah ini beunghar daripada parawan samsara mendingan ini beunghar. Malam pertama ge moal kuateun pae. Dak nya teh beres saja teh malam pertama pae. Hujanna lain sini bawa ka Sukesmas. Maya tuh urang we. Dirujuk ka rumah sakit asal baikin ka itu mah. Didiagnosa jeung dokter teh wah ieu mah kudu dioperasi. Horengan kunaon aa tidak diagnosa teh karacunan khusus kadaluarsa. Naudzubillahimin. Dalik lain tolik si al sentimen ka urang. Naudzubillahimin. Ini mulai capek. Urang tarik balik di Parung Serapa itu nanyakeun oge. Kakuduan maka Garut era kasih akan dia kapaksa. Dipikir-pikir naon jauh-jauh dari ka Garut ari weuh di Tamang geus kacipakeun. Ditampi alhamdulillah. Abung lajeng dulur cai mage cai herah.
Baik, cari cari murah. Ajar tentu begini men. Sopan ka ustaz mau ulah susu neng. Teh menang bahasa Arab nun naimi hartina teh dua nun. Melengkung titikna di lu. Anu mama lain geus kahanap. Dua be. Tinggal di pembuka pun. Amin sedang baje. Kurang siap. Siap terona rahmatullahi kanya ati Gusti Allah. Ba'jimna jarumul abdi dosana manusia. Terus ayeuna ba'na barullahi kasayang ti Gusti Allah ngadau hei hamba kami saestuna kami ngajadikeun kana dosa jeung kasalahan anjeun dina bulan Rajab Murajab antara rahmat jeung kaalusan kami anu hakullah tinggal tobat hakul adami kantun bebaskeun siring menta hampura mana anu hakullah na Paklul manhiyati jeung tarkul makmurati ninggalkeun parentahan jeung ayeuna migawe kana cegahan maka dosa hakul adami maliyi goiril mali bangsa harta jeung lian bangsa harta mana nu bangsa harta cuka cokot kanu lain cokoteunana cupat wajah Anda termaafkan kaset ngalempereng koneng gampaleungeun lemes tapi teu boga duit daek teu Pak tuh dengekeun ari sok sanajan busekel beuteung budayut bujur teneng panon beureumnya boloton hungkul omset pemain si payun bola di pengkat koneng mujal doso suku orang perpecahan tapi loba du gaib tuh neng aduh ngapain konehan ironis ingat dengaran hati sugan teh pamajikan aing unggul alhamdulillah pokoknya mah jadi lalaki maka hiji tanggung jawab kadua teu sholat katilu daek usaha kaopat deukeut jeung ulama laki-laki terbaik menanti Anda nih oh iya lebih baik jauh neangan awewe mah anu daek ngaji perintah Allah tidak ditinggalkan apalagi kamu kami minum lagi ya Allah ilmu oge anu hese disiar kamu menjaga hati Anda siap neng siap ya aneh neng ya ulah siap ya ulah nyalahkeun karena ge jelema keun we da ari ditiung menutup aurat eta mah kewajiban anapun akhlak mah eta mah kalakuanana urang mah biasa we ulah nuan hayang soleh udah ditium mah ditium make kopeah mah kope anu penting mah kamas sok leungit cenah da atuh ajengan mah mendingan kada leungit cenah di masjid daripada cenah urang can pernah katingal di masjid mun maot dibawa ka mana maot ka mana ka masjid heula mendingan kene sholat di ayeuna tukangan imam daripada ke masjid sakalina disolatan harus imam ulah nungguan kolot kakara ka masjid tapi ka masjid nepikeun ka kolot ulah nungguan maot karek dibawa ka masjid tapi ka masjid nepikeun ka maot da Kangjeng Nabi oge Isra teh di masjid ka masjid tuh kapenak jeung nini horengan gambaran dunia mah seukur perhiasan anu penuh dengan penipuan mana ciri katipu wa alamatul igtirari fi salasati asya ciri manusia katipu di alam dunia aya tilu rupa nu kahiji aya jemaah amalan yukhlifu ngumpul karena harta anu bakal ditinggal terus salaki maut
urang rek ngilu moal. Pamajikan maot salahina ngilu moal. Sugan Pak Ustad antepkeun sapeting mah rek dikeukepan ku abdi moal. Lampu oge ngadak-ngadak di caangan. Leres? Sieun. Nya anak teu ngilu. Caroge teu ngilu mangkaningan ngora keneh kaset loba duit salaki urang kumaha tah? Lampu urang maot. Oh bener. Kawin lo. Wiosnya. Gitu. Salaki urang maot teh alhamdulillah. Terbalik. Balik kawinana. Nah, dobel. Sing panjang biswa. Amin. Komunitas kawin makarnya euy. Kudu karunya baji kawin. Jangankan sudah akhirat juga dunia oge can nyataan. Kasihan. Anda kurang beruntung. Lain pelet itu mati. Jomblo kuat. Tidak usah buru-buru. Walaupun telat, yang penting tepat. Jodoh mah. Leres. Lain sapoe dua poe. Lamun orang ngawin tak lo kudu jeung siap olo-olonya awewe teh atuh sulit untuk dimengerti. Coba manehna urang keur lajo berita keur lajo Nisa Sabian. Jo kieu we, ari si Nisa jeung abdi geulis mana. Salakina teh dilema. Terus rek nyebutkeun geulis pamajikan. Rek nyebutkan dari sepatu bahaya diangkat siblo bade tuang salon naon wios raneng hayang rendang dikon daging mahal atuh geus we nyanganeng panas we teh meuli cabe atuh cek salakina teh geus geus ka payuna teh nya ada apa ari pamajikan masak tunguna ambil hayang meuli batur we kitu. Mata kieu mah alhamdulillah pami enjing teh sareng rendang. Baik teu nanyakeun oke. Beurang jeung soto penting ayam geprek. Indomie. Indomie sesaat. Cari aman. Ya Allah, ayeuna teh kekedaman. Sidoane kudu sombong. Lambung jelema deui soal. Ngan hiji-hiji aja. Mau. Atuh abdi ge ukur kakujur. Mang masuk kaset bagus. Loba duit bagus. Manya urang rek nulus tunjung. Harunya ka maneh. Hiji. Hiji di Cikawung, hiji di Cicalengka. Sudah yang mengerti urang ciri katipu hirup di dunia nu kahiji nimbun harta anu bakal ditinggal. Innova Xenia Avanza ditinggalkeun. Laras pamajikan ditinggalkeun. Putra ditinggalkeun. Bumi ditinggalkeun. Dipindahkeun ka pajaratan make masalah. Kendaraan paling angker sedunia. Anu numpak kadinya pasti pae. Bener. Besingan terpercaya ajajan gotong asupkeun kadinya jago teu ada. Bener. Untuk mengingatkan mati pada KN alangkah baikna eta pasaran ke lamun geus aya ku hapekeun di imah warga saperti kewan. Siap. Penting kahiji teu siap. Ya Allah, siga moal nya urang teh. Matak sing akur jeung baraya jeung tatangga maot mah digotong lain digorongkeun. Leres. Loba mobil anger kana pasaran, mentang-mentang anakna loba mobil. Mana Ustaz anu ngamanian baik wae dibawa ka cuci setim. Sakalian laku kanebo. Malah terjadi. Makanya lama besar. Pajar we ka showroom mulai bawa ka kuburan. Ya Allah. Ya Rabbana, mata kudu daek ruang liung ngalah hobat ngaruah. Leres. Tah.
Ayeuna nu kadua ciri katipu di dunia wajiyadatud dunubi tuhliku. Nambah-nambah dosa anu bakal nyilakakeun ka urang sadaya. Tongkoro mah di akhirat, di dunia kene manujila bala ila bidambi. Balai bencana moal turun angin ku sabab dosa. Wa ma rupi'a ila bitaubatin, moal diangkat balai angin ku tobat. Anu katiluna ciri katipuna hirup di dunia wa tarku amalin yunjihi, ninggalkeun amal anu baris nyalamet. Bari dunia geus kolot geus repong geus ini. Mata kurang kembali dari ke masjid. Kangjeng Nabi mah ayeuna Isra'na di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saur Kangjeng Rasul Mi'rajna di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Tah urang mah cek Kangjeng Nabi as-sholatu mi'rajul mukminin. Pikeun urang mi'raj nepi ka Gusti Allah adalah salat anu 5 waktu. Lempangna Isra'na urang miang di imah kamas. Siapa muda? Siap. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk pemuda. Tangan tuh. Ini itu si Allah, pinuhan masjid, sabab Kangjeng Nabi oge Isra'na di masjid kamas, mi'rajna sholat anu 5 waktu dibarengan ku hadir HP. Allahu Akbar. Ya. Jadi dina Al-Qur'ana lain ayeuna arus salat tapi aqimus shalah, tegakkan salat. Lain ngan saukur dina luhureun sajadah mayun ka Ka'bah tapi ayeuna rengkap paripolah kudu mustaqbilal Ka'bah. Kudu sesuai jeung agama, kudu bari jeung dibarengan ku Allahu Akbar, Allah anu agung, salian Allah leutik kabehanana oge sabab bakal ditinggalkeun ku urang sadayana nya. Sakitu rupina anu kapihatur. Sakitu anu kapihatur. Di luhurna macet baje. Akhir lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kegeleng berit aing. Aja itu agak